Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung laung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has seja ngadugikeun deui hiji carios fiksi mini basa Sunda kalayan judul Di Rogahala Kasab. Wilujeng ngaraoskeun rung yang akan kasepuhan. Oh maaf, tong loba teuing diobatan anak. Cek indung basa masrakeun kuring kana aisan biisah. Jalma nu geus biasa nyawa kuring pikeun kasab sapopoena. Anjog kalapak nu matuh bisa ngamparkeun samak karancang tempat diukna. Teu poho ngangseukeun obat kana irung kuring anu teu bisa mungpang da puguh can bisa walakaya. Lang sirah lieur ingetan les-lesan nalika kuring digolerkeun hareupeunana. Nu lalar liwat beuki pagaliwata bisa teu bosen ngasong-ngasongkeun leungeun neja kadeudeuh ti deungeun-deungeun. Di barung ku sungut nu terus ngangluh sangkan bisa mupu rupiah ti jalma nu kabobodo tetenjoanana. Kuring teu bisa beunta sumawana nyarita dipaksa nandangan panasna giwangkara mangsa beurang katut kebul nu beuki mahabu minuhan paru-paru. Ati ngajerit maratan langit sangkan bisa indit. Hayang ngoceak maratan jagat sangkan bisa nyinglar katugenah nu parna alatan pangguna sika nu dianggap biasa ku maranehanana. Ukur kulupanon nu kekedutan basa kuring geus teu kuat nandangan kaayaan. Laju ngalepaskeun nyawa tan aya nu merosea. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios fiksi mini Di Rogahala Lampah.
Pamimah di tengetan guluyurna carios tenangtos kauninga yen si tokoh anu cacarita teh mangrupikeun murang kalih alit pisan atanapi tiasa disebatkeun orok keneh. Aya hiji wartos anu janten ide ieu carios. Yen aya kajantenan di mana murang kali alit keneh pisan teh dijadikeun pangirut ku anu sok jajaluk. Sangkan jalma anu lalar liwat ngaraos karunya. Antukna nya marasihan artos. Ari anu janten masalah. Murang kali alit eta anu dijantenkeun pangirut teh sok dipasihan obat supados tibra. Sakitu kapanasan, kakebulan, ngagoler we teu usik teu malik. Da kumargi ngangge obat. Tah dina carios nembe mangrupikeun gerentesing hati koceakna rasa si murang kalih eta anu dipasrahkeun ku ibuna kalayan disewa kanu sok jajaluk di dieu namina Biisah. Si murang kalih eta digolerkeun dina samak dinu panas liliwatan sabada diangseukeun obat nu karaos ku si tokoh. Anjeunna janten langlengan lieur teu walakaya. Ari Biisah teu merosea, anjeunna mah anteng we ngasong-ngasongkeun panangan jajaluk kanu lalar liwat sangkan pada masihan. Ari si murang kalih eta lami-lami mah teu kiateun ku panasna hawa ku kekebul anu miruhan paru-paruna. Komode ku pangaruh obat anu diangseukeun ka anjeunna. Nya antukna si murang kalih eta teu kiat ngalepaskeun nyawa. Baraya Kang Has, ieu hiji kajantenan anu didumasarkeun kana informasi. Geuningan kangge milari sahuap sakopeun ngorbankeun nyawa. Urang kalih anu teu tuah teu dosa. Ngorbankeun kasehatan paling henteu. Ieu kedah janten emutan kangge urang sadayana khususna kangge pangayon. Mudah-mudahan carios ieu aya manfaatna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.